Mitra budaya Sunda panidengan sadayana sakumaha anu kapadar di episode anu kapengker harita nyimas kurniasih atanapi Nyai Kembang nuju nyumput dina luhur tangkal ngawaskeun Marin Edward atanapi santana anu nuju tarung patunggalan ngalawan si Gopes. Anu sampai waktu harita pertarungan maranehna masih kena saimbang sarua kuatna sarua hebatna. Sebrut si Gopes ngambatkeun peulupna nu diarah cukang irung Menir Edward. Modar sia, cek si Gopes bari ngalepaskeun serangana. Tapi Menir Edward katempo tetep tenang. Peuleup si Gopes anu nyewuk diantepkeun sina deukeut kana beungeutna. Barang geus deukeut Menir Edward dongkos saeutik, plos serangan si Gopes ngeplos. Ari awakna rada nyoronton ka hareup. Kaayaan eta dimanfaatkeun ku Menir Edward. Tur Menir Edward diangkat saeutik ka luhur. Keduk nanggal pisan kana hulu hate si Gopes. Si Gopes ngaheungge sorana rada katahan. Hulu hatena ngarasa seueul dadana eungap. Eta kaayaan teu diantepkeun ku Menir Edward. Cileng mainan loncat dari bari ngalakukeun tendangan muter. Ciat, mati kamu orang. Celebet. Dua kali tendangan Menir Edward keuna kana palepisan si Gopes. Soloyong si Gopes nyoloyong kapal bah kenca. Dina kaayaan kitu ditimpah deui tendangan ku Menir Edward. Celebet. Kubrag si Gopes ragrag nangkarak bengkang. Menir Edward katempo loncat deui rek ngahanca awak si Gopes sakali deui. Si Gopes ruas. Manehna langsung ngagorowok minta ampun. Ampun Tuan, ampun. Saya nyerah Tuan. Cek si Gopes. Ngadenge kitu mah Menir Edward narik deui serangana. Siapa kamu orang? Ayo jawab. Atau kamu orang akan bikin mati. Cek Menir Edward bari melotot ka si Gopes. Ampun Tuan, jangan bunuh saya Tuan. Saya hanya suruhan. Tembal si Gopes tapi manehna can nyebutkeun keneh ngaranna. Siapa orang yang suruh kamu? Tanya Menir Edward. Si Gopes katempo rada cengkat, ari leungeunna lalaunan ngarogoh kana jero bajuna. Si horeng si Gopes rek ngabongohan Menir Edward ku ngagunakeun senjata rahasiana. Tapi kaayaan kitu katempo jelas ku Nyai Kembang anu keur nyumput tina tangkal. Samemeh si Gopes leungeunna gerak ngabongohan Menir Edward, Nyai Kembang sakilat ngalungkeun senjata rahasiana anu mangrupakeun kembang malati teh. Wus, kembang malati Nyai Kembang nancep kana beung si Gopes. Dobat, si Gopes ngagoak, prug awakna labuh, berbei tina beungna keluar getih. Tuluy kulahek, si Gopes langsung katempo ngulahek. Ningali kejadian kitu Menir Edward was. Manehna karek sadar lamun dirina rek dibongan ku si Gopes. Kan untungna kabur aya jalma anu miheulaan nyerang si Gopes. Menir Edward luak liuk dengan jalma anu nulunganna. Siapa kamu orang? Keluarlah. Cek Menir Edward bari panonna terus luak liuk. Keur kitu curelat katempo aya bayangan koneng anu ngacurelat tina hiji tangkal ngaplesat ka pelabah wetan. Menir Edward olohok. Siapa itu orang? Kenapa dia menolong jadi penasaran. Cek Menir Edward bari tuluy maena ngaplesat nuturkeun eta bayangan. Anu sebenarnya mah eta bayangan teh Nyai Kembang. Dua bayangan katempo jejorelatan paudag-udag loncat tina hiji tangkal kana tangkal lainna. Gerakanna kacida cepetna. Sampai-sampai dang-daunan anu kaliwatan ku maranehanana rabeng siga nu katiup angin. Di hiji tempat bayangan bodas anu ngudag-udag ke bayangan koneng eureun. Gak mungkin bisa ngejar itu orang. Rupanya dia orang punya ilmu hampang raga yang begitu hebat. Cek gentes Menir Edward. Bari tuluy maena katempo siga nu mikir. Teu lila Menir Edward ngablasat deui ka arah nu sejen. Cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun deui kaayaan Den Arif anu masih keneh keur ngawaskeun perang antara Kenil rombongan Menir Edward ngalawan pasukan Letnan Damar
anu nyamar jadi kelompok gagak setatea. Harita korban ti dua pihakna geus loba anu rarubuhan, tapi Den Arip jeung pasukanna masih keneh ngan saukur ngawaskeun. Kumaha Panglima? Cek kuring mah mending kempur be pasukan Walanda teh ayeuna meungpeung marehna keur kadesek. Cek salah saurang anak buah Den Arip anu ngaran Elon. Kek waka kaula ngarasa heran soal ieu. Itu non sababna pasukan Kenil anak buah Kapten Soma siga anu ngahaja ngantepkeun rombongan Menir Edward diserang kitu. Kaula curiga bawa eta taktik Kapten Soma unggul. Tambal Den Arip bari terus panonna manco ka pelebah anu keur perang. Siap Panglima, kuring nurut bae kana perintah Panglima. Cek si Elon. Teu lila Den Arip kadenge ngomong deui. Ayeuna bejaan pasukan Dharma Aji. Ayeuna geus waktuna pasukan maena ngeduruk markas Menir Jensen. Cek Den Arip mere panentah. Siap Panglima. Si Elon hormat tuluy maena indit ninggalkeun eta tempat. Tadila si Elon anu menang parentah ti Den Arip geus aya di tempat penyumbutan Dharma Aji jeung pasukanna. Tuluy si Elon ngabejakeun parentah ti Den Arip supaya pasukan Dharma Aji buru-buru ngalakukeun tindakan ngaduruk markas Menir Jensen. Tetalangke Dharma Aji jeung pasukanna tuluy indit ti eta tempat. Ayeuna caturkeun kayaan di medan perang. Harita pasukan Kenil rombongan Menir Edward bener-bener beuki kadesek. Korban ti pihak maena geus leuwih loba anu rarubuhan. Ari Kapten Kuseri katempo keur tarung bebeakan ngalawan Letnan Damar anu sarua duanana ngagunakeun pedang, silih sabet, silih bacok, silih tendang. Harita Kapten Kuseri rada kadesek lantaran bari tarung maena oge kudu ngalindungan Nyai Randita anu terus diburu ku pasukan Letnan Damar. Dasma, resta lindungan dan ayu. Cek Kapten Kuseri bari tarung maena mere parentah ka dua urang anak buahna. Keur kitu hiuk sabetan pedang Letnan Damar nyewuk ngarah kana beheung Kapten Kuseri. Atuh tangtuna bae Kapten Kuseri luas lantaran pikiranna keur kabagi dua. Kudu ngalindungan oge Nyai Randita. Kan untungna dina kaayaan kitu Kapten Kuseri masih kena bisa nangkis serangan ke pedangna. Pedentrang kadenge dua pedang diadu. Kapten Kuseri rada mundur sababaraha lengkah ka tukang. Kulit Damar terus diuber bari nguwak ngawik pedangna. Pelentrang, pelentrang, pelentrang kadenge dua pedang sababaraha kali diadu. Hiuk Letnan Damar ngahombatkeun deui pedangna. Nu diarah bincurang Kapten Kuseri. Atuh cilepung Kapten Kuseri luncat. Bareng jeung kitu manehna oge ngaheumbatkeun pedangna ka pelebah beheung Letnan Damar. Lep Letnan Damar ngelok plos sabetan pedang Kapten Kuseri ngeplos. Bareng jeung kitu peureub Letnan Damar diheumbatkeun kana pelebah hulu angan Kapten Kuseri. Hiuk bok. Keuna pisan kana mamarasna. Kapten Kuseri ngaheungge. Hulu anganna karasa seueul. Kaayaan kitu teu diantep ku Letnan Damar hiuk maena ngaheumbatkeun deui pedangna ka pelebah cangkeng Kapten Kuseri. Cileng Kapten Kuseri luncat ka tukang saeutik. Kan oro kaya tungtung pedang nyerempet kana pelebah bajuna. Bret baju Kapten Kuseri soek kulit beuteungna katulih. Burial karuar getih. Kuak Kapten Kuseri ngaguak. Tobat. Cek Kapten Kuseri. Sorontod awakna rada nyorontod. Hiuk kebrok dijejak deui ku Letnan Damar. Ampun. Kapten Kuseri ngaguak deui bruk awakna rawuh nangkrak bengkang. Cileng bae luncat deui bari nojoskeun pedangna lempeng kana dada Kapten Kuseri anu keur nangkrak bengkang. Terus dada Kapten Kuseri kapanggang ku pedang Letnan Damar. Parat sampai kana tonggongna. Kuak Kapten Kuseri ngaguak tarik pisan. Tobat. Katempo matana bolotot awakna balabaran ku getih. Pedang Letnan Damar dicabut deui berbae tina dada Kapten Kuseri ngaberbae getih. Kulahek Kapten Kuseri ngulahek keceklek ngaleupaskeun nyawa. Menir Ronald anu nempo kajadian kitu luas beungeutna ka tempat sepa. Tolong lindungi Menir. Cek Menir Ronald minta perlindungan ka Menir Jensen. Menir Jensen ngiceupan ka Kapten Soma. Usir mereka Kapten. Siap Tuan.
tembal Kapten Soma tuluy maehna mere parentah deui ka Letnan Jobeh. Sersan Jobeh, habisi mereka. Cek Kapten Soma bari ngicipan deui Sersan Jobeh. Siap laksanakan Kapten, tembal Sersan Jobeh. Pasukan serang. Sersan Jobeh mere parentah deui ka anak buahna. Ngan sakali parentah ceger. Anak buah Sersan Jobeh nembak-nembakeun bedil. Tapi kumaranehna dihaja narembak-nembakeun teh sakarep dewek teu diarahkeun ka pasukan Letnan Damar. Adi Letnan Damar nampuk itu merintahkeun deui ka sabagian anak buahna supaya pura-pura nyerang pasukan Sersan Jobeh. Sedangkan pasukan sabagianna tetep nyerang rombongan Menir Edward. Pasukan hiji serang, cek Letnan Damar. Beretak sababaraha urang muru ka pasukan Sersan Jobeh. Ari pasukan Sersan Jobeh pura-pura kadesak mundur. Malahan Kapten Soma jeung Menir Jensen oge ilu mundur. Dina kaayaan kitu di salah sahiji tempat Nyai Kembang jojorelatan tuluy celek cicing dina hiji tangkal. Ari parana seukeut mencrong kapal bah pasukan anu keur perang. Tuluret ke pasukan Letnan Damar anu make pakaian gagak seta. Nempok itu Nyai Kembang katempuk kokorot ambek. Kurang ajar. Dasar anjing-anjing Walanda. Bener-bener licik. Cek kerentas hati Nyai Kembang. Bari terus maehna merhatikeun kaayaan di medan perang. Ayeuna caturkeun deui kaayaan Menir Ronal anu bener-bener soak lantaran pasukan Kapten Kuseri geus bener-bener kadesek. Waduh, celaka kita Menir. Pasukan Ek habis diserang musuh. Kita harus gimana ini Menir? Cek Menir Ronal ngajak ngomong dari itu nama ke Menir Jensen. Tapi teu aya nu nembalan. Menir Ronal heran, tuluy luak liuk. Breh teh mainangan tinggal sorangan. Barang sadar manehna ditinggalkeun, Menir Ronal beuki kata posok Pak pisan beungeutna. Aduh sialan, kenapa Ik ditinggal sendirian? Cek Menir Ronal luak liuk. Tuluy bertek main ge kabur. Keur kitu wus aya salah sahiji panah anu dilupaskeun ku anak buah Letnan Damar ka arah Menir Ronal. Tapi samemeh eta panah keuna kana tonggong Menir Ronal, ujug-ujug aya bayangan anu ngelebat. Blentang. Panah aya nu nangkis, pluk, panah ragrag, beulah jadi dua. Teu ila crek katempo aya saurang jalma nu nangtung, si horeng Nyai Kembang anu nangkis panah teh. Satuluyna dina waktu sakilat Nyai Kembang ngaplesat nyerang ka pasukan Letnan Damar anu marake pakaian gagak seta. Bret. Nyai Kembang katempo ngamuk nguwak-ngawik nyabetkeun bebeurna ka anak buah Letnan Damar. Kocak, sakabeh anak buah Letnan Damar anu kakeunaan kesabatan beubeur Nyai Kembang pating kocak tuluy bragrug rarubuhan. Kajadian eta katampungan jelas ku Den Arip jeung pasukana anu keur ngawaskeun ti luhur pasir. Atuh nempok kajadian kitu marehna ngarasa kaget jeung heran. Nah urang teu lepat ditinggalian Panglima, itu pan Nyai Kembang. Kunaon maenah nyerang pasukan urang? Cek si Elon ngomong ka Den Arip. Maenah bener-bener ngarasa heran lantaran disangka ku manehna mah pasukan Letnan Damar anu diserang ku Nyai Kembang teh bener pasukan gagak seta. Ditanya kitu Den Arip can nembalan. Lantaran maenah ge ngarasa aneh. Kunaon si Nyai kalah ngabelaan musuh? Aneh ya bener-bener aneh. Teu bisa dipercaya ya kejadian. Cek kentas Den Arip. Bari panona terus merhatikeun Nyai Kembang anu keur tarung ngalawan pasukan Letnan Damar anu make pakaian gagak seta. Kumaha Den, eta bener Nyai Kembang. Kunaon maehna siga bilu ka musuh? Ayeuna kumaha pilampahan urang Den? Tanya si Elon deui. Kek, kaula can bisa mere keputusan. Ayeuna mah perhatikeun bae heula, tembal Den Arip. Maenah ge bener-bener ngarasa bingung. Kocapkeun Menir Jensen, Kapten Soma jeung sababaraha urang pasukan Kenil anu ngahaja naringgalkeun Menir Ronal. Ayeuna kabehana geus kalumpul di hiji tempat. Kayaknya rencana kita berhasil, Tuan. Menir Edward pasti tewas di tangan pasukan Letnan Damar.
Cek Kapten Soma mimiti kadang ngomong. Iya Kapten, Ik juga berharap begitu, tapi Ik merasa ada yang aneh nih. Cek Menir Jensen. Maksudnya gimana Tuan? Tanya Kapten Soma. Dari tadi Ik perhatikan, tidak ada seorang pun pasukan Gagak Seta yang datang menyerang pasukan Marine Edward. Ini aneh. Apa mungkin rencana kita bocor, Kapten? Tanya Menir Jensen. Kapten Soma rada luas ditanya gitu teh. Lantaran sama manehna memang Nyai Kembang sempat nyusup ke markasna jeung manehna ngadengin sakabehan rencanana. Be, cilaka. Buah-buah bener kecurigaan Menir Jensen teh. Nyai Kembang salamet terus ngabocorkeun rencana ka kelompok Gagak Seta. Aduh, bahaya lamun bener gitu teh. Lamun sampai Menir Jensen nyahoeun, pasti aing jadi sasaran. Cek kerentas Kapten Soma. Nempok Kapten Soma malah ulang, Menir Jensen nanya deh. Kenapa kamu orang seperti kaget, Kapten? Apa dugaan Ik benar begitu? Tanya Menir Jensen. Ditanya gitu, Kapten Soma rewasin deui bae. Terus mainan ngajawab, tapi kadangnya rada gugup. Oh, enggak mungkin bocor, Tuan. Soalnya mata-mata yang berusaha menyusup ke kita kan sudah berhasil ditangkap. Malahan dia sudah mati. Tembaklah Kapten Soma. Menir Jensen mah memang geus terlatih dina siasat perangna. Jadi setik kedena manehna bisa maca kaayaan. Syukurlah kalau begitu. Tapi Ik masih merasa ada keseruan kita, Kapten. Cek Menir Jensen. Maaf Tuan, saya belum mengerti. Maksudnya kecerobohan gimana? Tanya Kapten Soma. Aduh, kamu emang belum peka dalam soal pertempuran, Kapten. Markas kita dibiarkan kosong. Itu berbahaya. Ik khawatir mereka justru memanfaatkan keadaan untuk menyerang markas kita. Cek Menir Jensen. Atuh gebeg. Kapten Soma oge ngagebeg. Maena karek sadar karena kasalah neta. Tuluy maena mere parentah ka sababaraha urang anak buahna. Uyat, Rasman, Taher, sia kabeh geuwat ilikan ka markas. Tempo kondisi di ditu. Parentah Kapten Soma. Siap, Kapten. Siap, Kapten. Siap, Kapten. Cek di jalma-jalma anu disebut ngaranna ku Kapten Soma. Sanggeus mere hormat tuluy marorehna ngarindit. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun pasukan Darmaji anu geus meunang parentah ti Den Arif supaya ngaduruk markas tentara Kenil. Katempo maena ayeuna keur kakartayapan nepung markas Menir Jensen. Ari di hareupeun markas katempongan aya tiluan anu keur jaga. Darmaji mere isyarat ka salah saurang anak buahna. Nu dibere isyarat ngarti. Kot maena nyokot Gondewa jeung ngaluarkeun anak manehna. Eta Gondewa terus dilempeng ka salah saurang anggota Kenil anu keur jaga-jaga. Wus, panah dilepaskeun. Clop. Benang pisan kana dada salah seorang anggota Kenil. Cerit eta anggota Kenil anu kabunangan ku anak panah ngajerit. Tobat, kubrag, langsung ngakubrag. Nampok itu dua baturna kaget. Kuat-kuat maranehna nyerokot bedil tuluy ngararieuh ka palebah datangna anak panah tadi. Tapi kakarek teh ngangkat bedilna, wus, dua anak panah geus pating seruk, clop. Dua anak benang ku anak panah. Ampun, tobat. Cek eta anggota Kenil bari pating galubrag. Geus kitu kadangnya parentah ti Darmaji ka anak buahna. Duruk markasna. Mitra budaya Sunda pandenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Dimas Kurniasih Atanapi Kajen Ajur Tutumpuran bagian ke-8. Ieu dongeng dikarang ku Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.